Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah al-aizin wal faizin rahimakumullah. Alhamdulillah dina hiji Syawal ieu urang sadaya tos dugi kana waktuna poe hari raya Idul Fitri, di mana umat Islam ngabogaan dua hari raya, Al-Fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Idul Fitri nyaeta poe atanapi hari raya di mana umat Islam berbuka nyaeta boboran. Tos beres ngalaksanakeun kewajiban saum sabulan Ramadan. Dina bahasa Sunda sok disebut boboran, nyaeta berbuka kembali. Rehna urang geus teu meunang deui saum dina poe ieu. Hari raya anu kadua hari raya Idul Adha, nyaeta hari raya di mana urang salaku umat Islam pikeun anu mampu diparentah pikeun ngalaksanakeun ibadah kurban. Al-aizin wal faizin rahimakumullah, sakumaha nu urang tos dipaham. Rehna target saum salianti ibadah mahdoh, tapi oge eta siam sinareng saumna targetna supaya umat Islam teh takwa. La'allakum tattaqun, supaya aranjeun salaku jalma mukmin teh ningkat jadi jalma anu takwa. Di antarana prosesna ku ngalaksanakeun siam oge saumna. Siam sebagai masdar oge jama nuduhkeun kana yen urang kudu ngalaksanakeun ngajaga diri tina dahar tina nginum sapatemon. Oge saum urang kudu ngajaga lisan urang, ngajaga perilaku urang tina hal-hal anu matak jadi dosa. Kulantaran kitu siamna jeung saumna insyaallah kurang sadaya dilaksanakeun. Ku ngalaksanakeun siam jeung saumna maka insyaallah bakal jadi jalma anu takwa. Takwa tina bahasa Arab anu sok sanajan kiwari geus jadi bahasa Indonesia, geus jadi bahasa Sunda. Tina ittaqo yattaqi, waqo yaqi wiqoyah.
nu hartosna ngajaga diri, memproteksi diri tina dikotoran ku dosa-dosa. Urang sadaya miara rohani urang, miara hate urang, miara jiwa urang tina datangna dosa-dosa. Ari dosa-dosa teh nyaeta kulantaran ngalanggar kana aturan-aturan Gusti Allah. Urang sadaya memproteksi diri urang, melindungi diri urang sangkan ye jiwa urang ulah kakotoran ku dosa-dosa. Tah ieu anu disebut takwa anu kudu ku urang dipimilik. Sedengkeun carana kumaha mempraktekkeun takwa teh, maka urang kudu ngalaksanakeun kana parentah-parentah ti Gusti Allah sarta ngajauhan anu dilarang ku Gusti Allah. Tah ku cara ngarealisasikeun, ngaaplikasikeun kitu, maka insyaallah eta katakwaan ku urang baris kapimilih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah al-aizin wal faizin rahimakumullah. Geus tangtu Gusti Allah marentahkeun ka urang pikeun takwa teh geus tangtu loba pisan hikmahna, loba pisan manfaatna. Rasulullah salawasna ngaoskeun ayat-ayat anu eusina wasiat takwa. Di antarana surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei sakur jalma anu ariman aranjeun sing takwa ka Gusti Allah jeung omat aranjeun ulah maot anging, maot teh sing dina kaayaan keur Islam, sing dina kaayaan keur jadi jalma anu muslim. Jamaah Jumaah rahimakumullah, ieu wasiat salilana ku Rasulullah diaoskeun boh dina khutbah Jumat, boh dina khutbah nikah, boh dina khutbah Idul Fitri, dina Idul Adha, ku penting-pentingna eta takwa. Urang ku Gusti Allah diparentah takwa teh lain ku sasaha. Oge ka Gusti Allah urang kudu takwa teh ulah kasaha bae oge. Geus tangtuna loba pisan hikmahna, manfaatna, boh hikmahna di dunia, boh hikmahna di akhirat. Di antawisna hikmah-hikmah takwa di mana urang ayeuna di dunia. Anu kahiji di antawisna sing saha jalma anu takwa ka Gusti Allah, sagala persoalan kahirupan ku Gusti Allah dimudahkeun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Sing saha jalma anu takwa ka Gusti Allah bakal digampangkeun dina nyang hareupan kahirupan, sagala kararepet kasusah dipasihan jalan kaluarna. Piraku urang teu kabita ieu informasi ti Gusti Allah, berbagai macam persoalan bakal dipasihan jalan kaluarna. Sarta Gusti Allah bakal mere ka aranjeun ka jalma anu takwa rizki anu datangna teu disangka-sangka. Lantaran mungkin aya rizki nu ku urang geus kaitung, kulantaran geus kagawean, tapi Gusti Allah bakal ngadatangkeun rizki anu ku urang teu diitung. Eta kusabab urang jadi jalma anu takwa. Tah ieu di antarana manfaat secara individual. Sedengkeun manfaat takwa pikeun umum, pikeun kanagaraan sakumaha nu ku Gusti Allah diuningakeun dina surat Al-A'raf dina ayat ke-86.
walau anna fatahna, di mana kami muka ke walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokah minas sama'i wal ard. Lamun seg masyarakat oge pamarentah bertakwa ka Gusti Allah, maka negara bakal subur makmur, bakal dibukakeun kaberkahan. Ku urang bisa katempo negara-negara anu geus takwa ka Gusti Allah pamarentahna sinareng rakyatna dina kelola mengelola negara, boh bentukna pamarentahan, boh bentukna masalah perekonomian, negara-negarana maju berkah. Kurang bisa ditempo negara Arab, negara Kuwait. Negara Kuwait di dunia nilai dinarna pangluhurna ngaluhuran ti dolar. Dolar paling ukur tepi ka 15.000 rupiah, tapi dinar rugikeun ka 51 rupiah. Teu aya deui mata uang di dunia anu nilaina pangluhurna iwati nilai dinar Kuwait. Ya kitu deui nilai uang real di Arab. Maka sistem ekonomi Islam anu disebut sistem ekonomi syariah nyaeta sistem ekonomi anu ngajauhkeun tina renten tina riba. Ieu mawa kana kaberkahan lantaran ceuk Gusti Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Gusti Allah ngahalalkeun kana dagang tapi ngaharamkeun kana renten. Di mana perekonomian di dunia nu sawarehna sistem kapitalis anu diagem ke Amerika anu tokohna Adam Smith ngajarkeun ekonomi kapitalis anu make sistem renten. Kabeh hampir negara-negara anu make sistem kapitalis, boh Amerika boh Eropa kena ke inflasi di mana masyarakat ripuh, bebelian jadi mahal. Ya kitu deui sistem ekonomi sosialis anu dikembangkeun ku Karl Marx, boh anu di Cina, boh anu di negara-negara Rusia. Negara-negara anu make sistem ekonomi sosialis di dunia anu maju raruksak ke perekonomianana. Kaasup urang Indonesia sistem campuran disebut sistem ekonomi Pancasila ngadopsi tina kapitalis jeung tina sosialis. Karasa ku urang masyarakat beuki lila beuki berat yang hareupan kahirupan kulantaran sistem make sistem renten. Sing saha jalma anu nganyut tuluy teu kabayar bungana terus tambahan deui, nu miskin beuki miskin, anu nganyuk beuki balangsak kulantaran sistemna sistem nyaeta sistem renten. Tapi lamun ngagunakeun sistem Islam nyaeta mudharabah jeung musyarakah, sistemna teu aya renten, maka negara-negara anu ngagunakeun sistem Islam katempona beuki dia beuki maju. Alhamdulillah kita kiwari negara-negara anu aya di Asia contohna Malaysia geus nurutan ekonomi Islam geus diadopsi. Urang di negara Indonesia geus lumayan, geus aya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, geus aya bank syariah, geus aya koperasi syariah. Namun masih keneh leutik keneh can begitu berkembang. Tapi katempona pamarentah nya kitu deui para tokoh pengelola negara geus kabita ku syariat Islam sab memang geus tangtu. Lamun hukum-hukum dicanakna tina wahyu tangtu moal leuwih moal kaelehkeun ku sistem-sistem anu meunang-meunang jelema. Contohna boh meunang nyaeta Adam Smith, boh meunang Karl Marx moal ngelehkeun wahyu ti Gusti Allah anu geus dilaksanakeun ku para nabi, dilaksanakeun contohna ku Nabi Muhammad jeung ku para sahabat, di mana matak mawa kaberkahan pikeun ka umatna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Zuribat alaihimuzillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ila akhirihi jamaah al-aizin wal faizin rahimakumullah. Gusti Allah baris ngahinakeun jalma anu megatkeun hubungan jeung Gusti Allah, teu ngalaksanakeun hukum-hukum Allah jeung megatkeun hubungan jeung kepada manusia. Salah sawios kewajiban urang terus ke urang hubungan jeung Gusti Allah
ngalaksanakeun syariat-syariat Allah jeung urang miara hubungan jeung bapada manusia ngalaksanakeun silaturahmi kasempatan dina hari raya di mana urang loba waktu urang bersilaturahmi jeung dulur-dulur silaturahmi jeung tatangga silaturahmi jeung baraya ku ieu momentum ieu ku urang laksanakeun. Jamaah al-aizin rahimakumullah, terakhir urang ngadoa taqarrub ka Gusti Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah salawasna ka urang masihan kaberkahan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.